Wah, bareng sek terkena. Biasa, reka kebon. Ya ade mang, bisa diangkat jadi pegawai dinas perkebunan. Motokopi baik. Mau udin lah, pula reka kebon. Coba deh. Modar sih, boy. Uh, Kena di baik. Coba deh. Astagfirullah. Bareng sek kebenang-benang modaran. Aduh, nyerah, nyerah. Ampun. Saha eta kosim lainnya. Ah bener, si kosim. Wah, benang gisek waing. Bareng sek nggus pemain film bae pakai slow motion karak main rek balik lumayan lah. Ah, ya, lumayan. Mang Kosim, naon sia Mang Didi. Mang Kosim mau naon hayang nyaho bae sia Mang Didi. Mang Didi pagawean unggal poe sia di kebon sekali-kali sia Mang Didi ka mall. Ah, teuing Mang, nu penting mah bersyukur. Alhamdulillah. Emang Mang Kosim pernah ke mallnya? Ngaledek sia ka aing Didi. Aduh, antu Mang, kan cuma nanya. Sarua, aing ge nyencan. Ngaledek deui sia. Aduh, laju ngebenaon sia Didi. Tuh, aya dangder, aya mantang, aya kangkung. Pokoknya mamang, aya segalana lah. Deh kan sianya. Ye, Mang Kosim, urang mah nan seukur ikhtiar. Naon ge? Lakonan. Nu penting mah teu ngarugikeun batur. Lobakeun bersyukur, ulah dilobakeun ngeluh.
Yakin mang, Gusti Allah mah geus masihkan rezeki masing-masing ke makhlukna. Jeung yakin mang moal pahili. Ai Mang Kosim, kunaon? Terharu aing ngadengi ceramah sia. Nyeri